40 Hijratul muslimina ari ieu eta rek nyaritakeun hijrahna umat muslim ilal madinati ka kota Madinah. Lamma alimat samang-samangsa nyahon saha Quraisyun urang Quraisy binti syaril islami kana narima nyebarna Islam fil madinati di kota Madinah. Syaddadat tah ngabangetkeun itu Quraisy al-ada kana pilarana ala ashabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka pirang-pirang sahabatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara teras marentahkeun Nabi hum ka itu ashab bil hijrati kana hijrah ilal madinati ka kota Madinah. Wal lihaqi jeung kana nuturkeun bi ikhwanihim ka pirang-pirang dulurna itu ashab, dulur seagama maksudna. Al-ansari tegesna golongan ansor. Fa kharaju tuluy kalaluar itu ashab min Makkah ti kota Makkah khufiyatan barina susulumputan khaufan karena mikasieun min antamna'a tina yen nyegah hum ka itu ashab syaha Quraisyun urang Quraisy minal hijrati tina hijrah. Wa arada jeung ngamaksud saha Abu Bakar As-Siddiq ayyuhajira kana yen milu hijrah itu Abu Bakar. Famana'a tuluy nyegah hu ka itu Abu Bakar saha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabaqiya tuluy tumetep itu Abu Bakar ma'ahu sartana Rasul bi Makkah di kota Mekah. 41 Ittifaqu Quraisyin ari ieu eta rek nyaritakeun kesepakatan urang Quraisy ala qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana rek ngabunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at samang-samangsa nempo saha Quraisyun urang Quraisy anna rasula kana sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soro eta jadi itu Rasul lain kitu. Soro eta jadi lahu pikeun Rasul saha al ashabu pirang-pirang sahabat wa ansarun jeung pirang-pirang anu nulungan yudafi'una nyaregah itu ashab jeung ansar anhu ti Kangjeng Nabi maksudna nulungan Kangjeng Nabi. Wayan syuruna jeung nyalebarkeun itu ashab wal ansor da'watahu kana dakwahna Nabi. Sommamu tah ngamaraksud itu Quraisy ala qatslihi kana rek maehan Kangjeng Nabi. Wattafaqu jeung geus sepakat itu Quraisy ala ayyakhudu kana yen nyokotan itu Quraisy milihan maksudna min kulli qabilatin ti saban-saban kabilah syaban nyokot ka hiji pamuda anu gagah. Wa yajtami'u jeung karumpul itu Quraisy amama darihi di hareupeun bumina Kangjeng Nabi. Fa ida kharaja mangka di mana-mana keluar Nabi dorobu tah rek nareunggelan atawa maresatkeun pedang itu syab atawa Quraisy hu ka Kangjeng Nabi darbata rajulin wahidin kalawan tenggelan hiji lalaki maksudna setiap lalaki milu neunggel gitu. Liyatafarraqo karena supaya yen misah naon dammuhu getihna Nabi fi qabaili di pirang-pirang kabilah supaya getih Nabi kena ka sakabeh qabilah.
fala yaqdiru mangka moal kawasaeun saha aqaribuhu pirang-pirang kerabat Nabi ala muharabatil arabi kana merangan bangsa Arab kullihim tegasna sakabehna itu Arab. Walakinnallaha jeung tatapina Allah eta alama maparin uninga Allah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kana perkara ittafaqat anu geus sepakat itu Quraisy anu geus sepakat alaihi kana ma saha Quraisyun Quraisy wa amara jeung marentahkeun Allah huka Nabi bil hijrati kana hijrah ilal Madinati ka kota Madinah. 42 Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ari ieu eta hijrahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawajjaha madep saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin ka Abu Bakar As-Siddiq wa a'lama jeung maparin uninga Nabi hu ka Abi Bakar bi amrillahi kana parentah Allah lahu ka Kangjeng Nabi. Fasa'ala mangka nyuprih Nabi hu ka itu fasa'ala mangka naroskeun hu ka Kangjeng Nabi saha Abu Bakar As-Siddiq as-suhbata kana kudu marengan. Maksudna Abu Bakar naroskeun ka Nabi naha Abu Bakar kedah marengan Nabi. Faqala teras ngadawuh Nabi naam bener. Nah summa hayya'a tuluy nyawiskeun itu Abu Bakar rahilataini kana dua tutumpakan li safarihima pikeun lumakuna Abu Bakar sareng Nabi. Wa a'taya jeung maparinkeun atawa mikeun itu Abu Bakar jeung Nabi huma kana itu rahilatain lidalilin ka petunjuk arah mahirin anu jago atau anu cerdas. Wa amaro jeung marentah itu Abu Bakar jeung Nabi hu ka itu dalil ayyaji'a kana yen datang itu dalil bihima kalawan mawa itu rahilatain ba'da salasi layalin dina sabada tilu pirang-pirang peuting datang ila ghari surin ka gua Sur anu aya di Jabal Nur Jabal Sur gitu. Fafil lailati mangka eta tetep dina hiji peuting allati anu azama anu ngamaksud fiha dina itu lail azama anu ngamaksud Nabi fiha dina itu lail alal khuruji kana rek kaluar min baitihi ti bumina Nabi iltafa tah narima ngepung syaha syubanu Quraisyin pirang-pirang pamudana urang Quraisy haula darihi di sakuriling bumi na Nabi. War rasulu bari ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta bidakhilihi aya di lebeteun itu dar. Falamma jaa mangka samangsa datang naon waktul khuruji waktu nak kudu kaluar Kangjeng Nabi. Amaro tah marentahkeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibna Ali ibna ammihi ka putra pamanna Kangjeng Nabi Aliyan tegasna Sayyidina Ali karamahullahu wajhah marentahkeun bin Naumi kana supaya sare nyangkere ala firashihi dina amparan Kangjeng Nabi di alla yasyuka karena supaya yen teu nyangka saha ahadun saurang oge fi wujudihi dina ayana Nabi bi baitihi di bumina Kangjeng Nabi. Temang-mang maksudna. Wa amaro jeung marentah Nabi hu kaitu Ali ayyarudda kana yen kudu ngabalikeun Ali
amanatin nasi kana pirang-pirang amanahna jalma-jalma ngabalikeun ila ahliha ka ahlina itu amanah. Tsumma kharaja teras keluar Nabi ala a'daihi ka payuneun pirang-pirang musuhna Nabi. Fa alqa tuluy nibakeun saha Allahu Gusti Allah annauma kana sare alaihim ka itu a'da. Falam yaro tuluy teu narempo hu ka Nabi saha ahadun saurang oge. Summa taqobala tuluy berangkat atawa madep atau nyamperkeun itu Nabi ma'a Abi Bakrin sartana Abu Bakar. Wasaro jeung berangkat Nabi jeung Abu Bakar hatta wasala sehingga yen nepi Nabi jeung Abu Bakar Gor Thaurin ka Gua Thur. Waqtaba'a jeung tumetep itu Nabi jeung Abu Bakar fihi di itu Gua Thur. Sadaqallahul adzim.